Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Allah ta'ala mahaluhur Allah. Naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat hartosna sahiji Allah fidzati dina pirang-pirang zatna wa pisyifati sareng dina pirang-pirang sifatna wa fil af'ali sareng dina pirang-pirang pada melanana wa maknal wahdaniyati sareng ari maknana wahdaniyat fidzati dina pirang-pirang zat annaha eta saestuna dat laesat eta henteu ieu zat murokabatan eta anu rangkep-rangkep min ajzain tina pirang-pirang juz muta'addidatin anu bing-bilangan. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sifat anu wajib di Gusti Allah nomor kagenepna nyaeta sifat wahdaniyat hartosna Allah anu sahiji. Mung wahdaniyat kabagi tilu bagian. Hiji aya wahdaniyat pidzat, dua aya wahdaniyat pisifat, tilu aya wahdaniyat pil af'al. Ulangi, wahdaniyat kabagi tilu. Hiji wahdaniyat pidzat, dua wahdaniyat pisifat, tilu wahdaniyat pil af'al. Nomor kahiji nyaeta sifat wahdaniyat teh sifat pidzat. Mana wa maknal wahdaniyati sareng ari hartina wahdaniyat fidzati dina pirang-pirang dat annaha laesa murokabatan eta datna Allah teh henteu murokabatan henteu rangkep-rangkep min ajain tina pirang-pirang juz muta'addidatin anu bing-bilangan. Janten dat Allah mah henteu rangkep-rangkep. Nah, kumargi kitu berarti dat teh kabagi dua deui. Hiji aya dat kamutasil, dua aya dat kamunfasil. Hiji dat kamutasil, dua dat kamunfasil. Jadi hiji na Allah mah kitunya sanes hiji na tinu lea, sanes hiji na tinu loba. Disebut hiji teh dumesap sanes hiji na tina tilu, sanes hiji na tina 10, hiji na Allah mah tos we Allah mah hiji gitunya wahdaniyat hiji gitunya. Jadi hiji ieu teh lain tina hiji tina anu 10 atanapi hiji ieu lain tina hiji anu 2 gitunya. Lamun hiji tina anu 2 berarti Allah aya 2 gitunya. Lamun hiji tina anu 3 berarti Allah aya 3. Hiji Allah, kadua Allah, katilu Allah. Nah, Allah mah dat kamutasil hiji na teh tina hiji we gitunya. Tina hiji
Nomor kedua wahdaniyah teh aya zat kamutasil, mana datna Allah mah sanes menang nyambung-nyambung. Benten seperti dat urang mah jalmi kitunya dan urang teh dat urang mah kenging nyambung-nyambung ti handap sampean teras pingping teras beteng teras tengek teras mastaka ta eta mah dat kamutasil namina urang mah kenging nyambung-nyambung. Atanapi upami dina curug tah curug mah hiji na curug teh tina sabuku, 2 buku, 3 buku. Hiji na curug teh dibentuk dibuat tina 3 buku, sabuku, 2 buku, 3 buku. Nah Allah mah henteu dat kamutasil teu dibentuk tina sabuku 2 buku kitunya. Cenah ngagelempeng mah henteu deui tadi oge kacabut deui Allah teh da hijina teh sanes hiji tina anu 2, sanes hijina teh sanes tina hiji anu 10 kitu nya. Da janten Allah mah hijina teh sanes hiji tina anu 10 sareng hijina sanes gabungan tina sababaraha rupi. Upami dina curug mah sanes tina sababaraha non buku kitunya dat Allah mah kitunya. Janten ya rada susah sifat wahdaniyat mah kitunya, rada susah sifat wahdaniyat mah. Janten Allah teh sahiji dina datna, nanging datna Allah mah beda jeung dat urang mah dat teh dijieun tina sababaraha rupa, tina sampean, panangan, awak, mastaka, soca, sinareng anu senes-senesna deui. Dat Allah mah henteu kitunya, dat Allah mah henteu. Oge dat Allah mah jauh tina sifat kamun pasil, hijina Allah lain tina 2 kitunya, lain tina 3. Esduning nunggal we Allah mah kitunya, esduning Allah manunggal. Kul huwallahu ahad, kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari Allah, kul huwallahu ahad eta teh Allahu eta Allah ahadun anu sahiji. Ngan hijina teh lain hiji tinu anu loba, oge hijina lain kenging ngagabung-gabung tina sababaraha rupi. Eta ye sifat wahdaniyat bidzat. Sakitulah kitunya. Janten kesimpulan sifat wahdaniyat kabagi 3, hiji wahdaniyat bidzat, 2 wahdaniyat sifat, nomor 3 wahdaniyat fil af'al. Kitunya. Shadaqallahul adzim.